Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancower salam dunya. Sahur 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 salaur salaur notacan sahur mangga anu bade siap-siap mangga atuh disarengannya ku aki dina acara dongeng di kanal YouTube Mancomania. Urang ngeureuy deui neraskeun hanca nu katunda dina jejer lalakon Dedemit Pasir Iblis. Ya dongeng terekan aki nyelira oge didongengkeun ku aki mugi-mugi wae tiasa janten panglipur kalbu, pangubrah kana manah, pangrepeh kana hate, pangiring saur pemirsa sadayana nya dina jana ieu. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sarehat sadayana teu kirang naon-naon, tetep paparinan kasehatan lahir oge batina, dijembarkeun manahna, di lancarkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balaina, amin ya rabbal alamin. Kamari mah hakina libur kumargi kirang sehat pamirsanya, ada balideg, tapi insyaallah berkat pidung hati sadayana urang tiasa diumung pulung deui di udara dina acara dongeng Sunda ieu. Kangge anu nembean manco nembean pisan ngadangukeun mangga ulah sasanya kantun di subscribe we di toel pelebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki naraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang amparkeun deui sama kabuitanana atuh kuarsa makna sor cikopina mangga kaparayun sadayana prung kumaha kakang? Tanya Ki Slangkit sanggeus manehna sarta para jawara sajina tepi ka hareupeun jawara hatema sarta jawara abok. Deui manehna ngiles di palebah dieu yeuh walon dirgawirya. Ki Slangkit luak liuk nempoan kayan di eta wewengkon. Bapak Pasir Iblis, cek Ki Slangkit sawaktu panonna neuteup hiji pasir anu ngajungkiring pikasieun. Pasir Iblis, Pasir Iblis, nya Pasir Iblis, cek para jawara sajena. Maranehna geus lila ngadenge ngaran Pasir Iblis anu ditempatan ku kaum sasab, jalma-jalma sasab anu ngulik ilmu setan. Tapi kakarak harita nempo langsung kayan Pasir Iblis. Pastina si culik karak telumbatna ka Pasir Iblis. Cek jawara abok. Teras kumaha kedah kurang kang? Tanya Ki Slangkit. Lamun urang udah ka Pasir Iblis sarua bae jeung maehan maneh. Si Iblis teh ilmu silatna mah teu sabaraha luhur, ngan bae ilmu hideung jeung ilmu wedukna nu nyababkeun si Iblis hese pikeun diperuhkeunana. Deuna pasti Pasir Iblis manehna teu sorangan, tapi aya baladna nu sejen. Yang hareupan hiji bae urang kabehan maniripuh komo lamun ngalawan si Iblis sabatur-batur. Teras naon anu kedah dilakukeun ku urang kang? Tanya Ki Slangkit bingung. Pastina urang kudu minta bantuan ka jalma-jalma sakti anu apal kana kalemahan ilmu eta Dedemit, walon jawara hate emas. Aduh,
rada lamun kitu mah Kang. Sabab tokoh-tokoh silat kelas utama lalobana leuwih resep tata apa bari nyingkur. Embung nyampuran urusan dunia deui, ceuk selangkit katampa paromana siga anu kuciwa. Nah dulu sakabe pernah ngadenge bejangan saurang jawara ngora anu geus bisma ngabasmi tilu iblis gunung kancana ku elmuna cenah anu aheng sarta hebat. Eta jawara teh katelahna jawara gunung salak. Aya oge cenah nyebutkeun jawara bajigur sakti. Jawara abok anu nyarita ku sabab manehna mah tukang ngalalana jadi apal kana bejangan antiwasna tilu iblis gunung kancana. Tilu iblis gunung kancana dibasmi nya dibasmi kitu nah geus tariwas mesa kabeh jawara teh nyarita kitu. Ya bener malah mau ukur sorangan dilawan lagi. Eta jawara ngora teh mampu merenan tilu iblis gunung kancana sekaligus. Hebat kumaha caritaona bok, cek jawara teh Mas. Kieu Kang dongeng nama. Derak-dak jawara abok ngadongengkeun ngeunaan lalakon jawara gunung salak sakanyaho dirina. Malah mah ngeunaan tiwasna lancah wisa. Ku jawara gunung salak oge dicaritakeun. Kitu lalakonna teh. Cek jawara abok mungkas caritana. Tapi kumaha carana urang manggihan eta jawara tanya Ki Selangkit. Kieu we atuh sakabeh para jawara nu aya di dieu wayana kabeh nyebarkeun bejangeunaan ieu kaganasan dedamit pasir iblis ka wilayah belah kulon. Walon jawara abok. Bener. Jawara sajati pasti lamun ngadenge aya kejahatan bakal datang pikeun ngabasmina. Kitu oge si jawara gunung salak. Lamun tepi ka ngadenge ngeunaan kaganasan denemit pasir iblis pasti manehna bakal datang ke pasir iblis. Bikin ngabasmi sakawe denemit jahat anu jadi karaman warga lembur salila ieu. Kumaha satuju batur-batur cek jawara hate Mas. Satuju. Siap satuju Kang. Sakabeh jawara teh reang nyebut satuju. Hanya ina mah turang mulang wenam ka lembur heula pasti warga lembur teh salempang. Geus kitu mah kabeh balik deui ngajugjug lembur cariu. Di arah lembur kadenge sada kongkorongok hayam nandakeun wanci geus nyedak ka janari. Isukna jawara abok 10-an jawara sajena ninggalkeun lembur cariu. Pikeun sumebar kaunggal madhab sarta nyebarkeun beja ngeunaan kaganasan sarta kejahatan si iblis anu sok nyulikan orok sarta nyeuseub getihna. Sedengkeun jawara hate Mas tetep cicing maturan Ki Selangkit di lembur cariu. Pikeun jaga-jaga bisi bae si iblis culik orok teh datang deui ka lembur cariu. Dina waktu anu teu lila ge beja pabeja-beja
Antukna mah rame genjleng meh sakabeh jalma di wewengkon kerajaan Pajajaran mah apal kana katelengesan sarta kabiadaban culik orok anu dingaranan dedemit pasir iblis. Di lembur-lembur, di warung kopi, di gardu ronda, di pasar, di sawah, di kebon meh kabeh jalma ngobrol kenenaan dedemit pasir iblis. Para jawara golongan bodas oge nu ngarasa boga tanggung jawab tutulung ke masyarakat. Nu aya di sabudereun pasir iblis ngahaja dararata. Paguron-paguron gede ngutus murid-murid pilihan pikeun nyilidik ngeunaan beja kaganasanana dedemit pasir iblis. Atuh kayan di lembur-lembur anu aya di sabudereun pasir iblis meh pasir iblis mah jadi rame ku tamu jawara anu daratang. Lain ukur para jawara anu daratang teh, para padagang oge ngalut ngadatangan lemur-lemur anu aya di sabudereun pasir iblis. Tapi aya hiji rombongan anu langsung nuju ka pasir iblis ditilik tina wawanena tangtuna eta rombongan teh rombongan para jawara. Rombongan teh gabungan ti 7 paguron kasohor di zaman harita. Katambahan ku ulasan jawara tukang ngalalana, rata-rata markel pakarang bedog pedang sarta tumbak. Ukur sabura urang anu mawa pakarang kampak, tongkat jeung anu sejena. Serog eta rombongan teh tepi ka suku pasir iblis. Para jawara jerat-jelut tarurun tina kudana. Kudana dilepas pikeun nyatuan di tegalan jukut anu aya di dinya, sedengkeun para jawarana ngadeudeukkeun ka cape. Sanggeus sabura kedapan saurang lalaki gagah tengah tubuh, umuran 50 tahunan maju ka hareup. Eta lalaki teh ngaranna Kite Jalaksana, ngaranna geus kasohor di dunia pasilatan mah katalahna jawara leungeun wajah. Kite Jalaksana jawara tukang nanjeurkeun bebeneran sarta ngabasmi kajahatan. Boga hubungan anu ahade sarta luas jeung para tokoh-tokoh silat golongan bodas sejena oge jeung paguron-paguron silat Tatar Pasundan. Sanajan dirina mah jawara tukang ngalalana anu teu muka paguron. Para sobat sarta dulur sadaya para jawara tukang nanjeurkeun kana bebeneran. Sajan urang nuluykeun lelampahan daya salahna, urang sawalah heula. Mangga sobat-sobat bilih aya kamandang sarta pamanggih. Mangga bae dikadalkeun urang babarengan nyiar jalan kahadean. Cek jawara leungeun wajah ngahaja nyalitana bari ngerahkeun tenaga cirona supaya kadenge ku sakabeh jawara anu aya di dinya. Kayan jadi rame ku anu cacarita. Para jawara ngobrol jeung pada baturna, Kita Jalaksana ngangkat dua leungeunna jep kabeh teh jempe. Katempo aya salah saurang jawara anu ngacungkeun leungeunna. Mangga Rai Kalingga wilihaya usul anu hade anu bade didugikeun, cek Kita Jalaksana. Saurang jawara masih ngora jajaka gagah awakna cangkung badag nangtung. Punten kieu Kakang, kumaha upami urang nyelidik heula kaayaan ieu pasir, sabab abdi mah curiga ieu teh. Upami di ieu tempat seur jebakan maut anu tos disayogikeun atawa disiapkeun ieu teh ku dedemit pasir iblis. Usul anu sae Rai Kalingga. Kalingga mesem ngarasa bunga usulna diterima ku Kite Jalaksana. Kalingga teh murid utama ti paguron tongkat sakti, elmuna ukur satingkat aya di handeupan nu jadi guruna. Manehna sarta 3 urang murid sejena ngahaja diutus ku guruna pikeun ngagabung jeung genep paguron sejena anu geus badami rek babarengan ngajorag dedemit pasir iblis.
Sawala dituluykeun usul-usul terus dirempugeun meh sakabeh nu hadir satuju kana usulna Kalingga. Atuh antuk nama sakabeh paguron teh dipenta wawakilna pikeun indit nyelidik ka luhur pasir iblis. 7 urang wakil ti 7 paguron ditambahan ku 3 urang jawara ka asup jawara leungeun waja lumampah naik ka puncrut pasir iblis. 10 urang ting balelesat jelung-jeleng tina hiji batu kana batu sajena di panghareupna kita jalaksana mingpin rombongan. Sawaktu tepi ka jalan anu hieum satara rambat jawara leungeun wajah ngeureunkeun lengkahna. Ya naon ki cek saurang jawara anu aya di satukan kita jalaksana. Wirasat kuring wah kurang hade. Kawas aya bahaya anu nungguan urang di hareup. Kita jalaksana teh geus loba pengalaman di dunia pasilatan. Pirasat batina geus kalatih. 8 urang sejenna katempo regeng caritaan saurang jawara sakelas kita jalaksana pasti nama lain saukur omong kosong. Kita jalaksana merhatikeun sakurilingna utamana jejalaneun anu aya di hareup. Sanajan hatena ragu sarta salempang tapi kita ja embung bikin maehan kawani batur-baturna. Urang terus kena lampahan leumpang nalalaunan sarta hati-hati jeung waspada. Cek kita jalaksana saterusna rombongan jawara teh nuluykeun leumpangna kabeh leumpang lalaunan nuturkeun kita ja anu leumpang panghareupna. Menang 15 tumbak srok para jawara teh tepi ka hiji tegalan anu dikenca katuheunana dipinuhan ku eurih anu jarangkung aya kana 2 tumbakna. Kita jalaksana ngeureunkeun di lengkahna tingali di hareup aya tegalan anu rapih jukutna parnek tapi dikenca katuheunna eurih maninga jembrung. Tepi ka luhurna ge 2 tumbak aya meureun. Ieu tempat aneh. Kawas anu ngahaja dijieun kawas kitu. Cek jawara leungeun waja. 8 urang jawara sajenna ting raringgeuh sarta merhatikeun ketegalan anu memang aneh katempona sabab tegalan mah kawas lapangan bersih rata tapi dikenca katuhuna pinuh ku eurih anu jarangkung. Kumaha tuh? Aki satuluyna ketak urang teh tanya salah saurang jawara anu awakna jangkung begang. Kieu we leumpang lalaunan jarakan saurang 3 tumbak ulah padeukeut teuing walon kita jalaksana. Sakabeh jawara ngalugas pakarangna ukur kita jalaksana anu masih lemor kita ja leumpang panghareupna. Asup kategalan nu kenca katuheunana dipindingan ku eurih anu jarangkung. Kita ja geus lumampah aya kana 14 tumbakna. Hartina geus aya 4 urang baturna anu nuturkeun asup kategalan jukut. Keur kitu ngadadak ceulina jawara leungeun waja anu seukeut teh ngadenge sorating keresek ting korosak anu datang ti arah kenca katuhun tegalan nu dipinuhan ku eurih. Gade bahaya mundur batur-batur cek iteja sabab sora nu ting keresek teh beuki lila beuki loba sarta beuki ngadeuketan ka arah manehna jeung para jawara. Samemeh kabeh apal bahaya naon anu bakal datang di arah rapatna tangkal eurih ting pelelesat orai-orai hideung ukuranna ukur 2 jenggam tapi kacepetan sambaranana kilat naker sarta kawas anu bisa hiber. Awas serangan euy kita jalaksana nyorowok mere tanggara ka batur-baturna. 4 orai hideung nyamber ka arah awakna kita jalaksana kita ja gancang nyabut pedangna parasat sinar koneng ngabarasat tina badan pedang kita jalaksana. Pedang koneng dibebadkeun ka arah 4 orai ngan bae aneh ka 4 orai teh kawas anu bisa nyingkahan kana sabatana pedang. Hiji ge taya anu kababad.
Orai hiber euy, mundur wisana ganas ka Cidaya mah. Cek Jawara leungeun wajah nyorowok deui bari gancang manehna ge lumpat bari mundur. Puluhan orai hiber rabang ting kalayang ting blesat. Jarah kencak katuhu tegalan, siut cerep. Aduh. Saurang Jawara ngagoak saterusna awakna ngajunggal rubuh. Si Jawara tiwas bari ti korona bolong saterusna awakna dikurubut ku orai-orai hideung sapanjang 2 jengkal. 2 orang Jawara jeung Kiteja Laksana sibuk muihkeun pedangna pikeun ngabendung serangan ganas orai hiber. Aduh. 2 orang Jawara meh bareng rubuh, awakna dikurubut ku puluhan orai hideung. Sakadapan ge kulitna jadi geuneuk satebareu. Kiteja beungeutna rai geuneuk rai pias. Kambakna campur jeung kagetir sarta kagimir. Kiteja terus mundur bari namengan badan aku cara terus-terusan muterkeun pedangna di hareupeun badan. Hiuk tutut bret sababaraha orang kababat. Orai baruntung ku pedangna Kiteja Laksana bret. Baju Kiteja sarweh di mana-mana disabat ku buntut-buntut orai anu gagal macok ka Kiteja tapi masih sempat ngababukeun buntutna. Genep urang Jawara nunggu di jalanan gancang maju pikeun mantuan Kiteja jeung nu sejena, tapi Jawara leungeun wajah kaburu ngagajang mundur tepi ka jalan kaluar. Aya naon anu sabenerna ki? Tanya salah seorang Jawara. Orai hiber, ieu tempat sigana ngahaja dipelakan ku ratusan orai hiber. Walon Kiteja bari beungeutna pias. Orai hiber satu langkah di wewengkon kaler eta mah. Jawara nu awakna jangkung badag nyarita manehna rada apal ka satu orai hiber. Nya bener, sigana si dedemit teh ngahaja meuninging orai hiber di dieu ye. Pikeun nyegah tempatna kadatangan ku musuh-musuhna. Tuluy kumaha saterasna ki? Urang mundur heula. Urang balik deui ka batur-batur anu nungguan di handap. Geus kitu mah genep Jawara ngabring nuturkeun Kiteja Laksana anu leumpang panghareupna pikeun turun deui nepungan rombongan Jawara anu nungguan di suku pasir. Reg Kiteja ngeureunkeun lengkana. Aya naon ki? Tanya salah saurang Jawara. Coba perhatikeun jajalaneun teh. Sarta sabudereun ieu tempat. Genep Jawara culang cileung merhatikeun kana sabudereun tempat anu keur dililiwatan ku maranehna. Aya anu aneh teu? Tanya Kiteja. Teu aya ki, teu aya. Teu aya sana ki. Walon para Jawara. Ieu jalan teh lain jalan anu disorang ku urang sawaktu inditkeun. Genep Jawara tinggal ringeuh beri culang cileung maranehna kakarak sadar lamun jalan anu keur disorangna memang beda jeung jalan anu disorang barang keur inditkeun ka luhur. Wur salah jalan ki, hayu urang teang jalan sejenna. Is teh sagampang gitu. Urang teh geus asup kana jebakan si dedemit ya. Urang geus disasabkeun ieu teh. Aduh. Teras kudu kumaha tuh ki? Urang mencar barudak. Nyaran jalan asal anu diliwatan ku urang basa inditkeun. Lamun salah saurangna bisa manggihan eta jalan. Bere tangara ku ngagorowok anu tarik supaya anu sajena apaleun. Nya tuh ki, siap ki. Kabeh Jawara kasup Kiteja akhirna mencar neangan jalan anu pernah disoran sawaktu maranehna inditkeun naik ka luhur pasir. Dina kayan kitu jorlat kalayang celek aya saurang bayangan beureum datang ka palebah dinya.
Si horeng mah saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya berem. Lengan kencanang elek boboko, sedangkan lengan katuhunanya kelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Ibi datang kalakah bubar kumaha ieu teh barudak teh. Para jawara teh, hei ulah waka bubar ieu jarajan heula ya ibi mawa awug haneut keneh amis raos kareueut pokona mah. Matak dedeyeun apanan awug ibi mah. Kadieu jarajan heula. Pohara pamiarsanya. Bisar witi kabujeng dongkap atuh cag urang teuneun heula dihaneulem sieum gesan sambureun urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun. Dongeng dedamit pasir iblisna. Urang teuneun heula dugi ka dieu nya, urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Pamiarsa sadayana atur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco satia ngadangukeun satia ngabandungan kana dongeng-dongeng aki. Sakitu heula panginten dongeng pengantar saurna pamiarsa sanaos barijeng basajannya. Mugi-mugi wae tiasa katampi kalayan kabingahan sarta tiasa ngahibur kana para mitra kaum dangu sadaya. Sakitu dongengna ayeuna makina maosan heula pairan tos lebet aya saha wae aya teh Esther Adelaide anu satia ngadangukeun. Aya Mamah Andri Maulana Karawang alhamdulillah hadir manco pasi siang ki sumuhun mangga Mamah hatur nuhun. Teh Eni Suhaini hadir manco mantap dongengna saurna. Hatur nuhun pameka tampi mah aya Teh Rina ti palihan Oman. Assalamualaikum ki wilujeng enjing Oman hadir manihoyong atuh ki bisarwiti pais impuna kabitanya. Teh Nuraini Silvina Dewi hatur nuhun Denpasar Bali hadirna lopena nya jempolna oge. Kang Ade Soekarna manco deui saurna ki sumuhun hatur nuhun urang Cicadas Bandung. Teh Sari Resati Tidago hadir Traski hatur nuhun. Teh Lia Yulan Delibawel oge nya Waalaikumsalam hadir Taiwan manco. Lujeng wangi ki. Teh Suliani ti jedahna Tras manco hatur nuhun. Kitu oge Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur manco Tras. Waalaikumsalam rampes amin pinuana teh aki waluya dongeng Sunda waluya. Teh Linda Imut ti Bandungna mantap Wiratama ki atur nuhun. Teh Indan Ramadhani oge ti Garutna hadir. Kang Sumantri Sami Pogot Meneko. Kang Setia Budi manco Mania Tasik manco Tras ki atur nuhun. Kang Prabu Arjuna oge nyakseni Wiratama ki saurna. Teteh El Hatman 143 Cianjur hadir manco ki atur nuhun sami-sami. Di Tasik aya Ipa aja oge hadir manco Tras saurna. Mana Waalaikumsalam alhamdulillah sumuhun nuju saur ki tah baku tukang awug teh tah sok aganggu nu nuju ragot tarung saurna. Anu piski sami-sami. Di Cibuntu aya Kang Asep Saipullah. Assalamualaikum ki manco hadir hatur nuhun. Waalaikumsalam Kang Asep. Teh Yulina Belia di Tasikmalaya oge habis saur manco saurna hatur nuhun. Kang Agus Wadiningrat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam haturan manco manias saur siapkeun kopi nader anu panungtung aya Kang Rasim Hajim. Hatur nuhun jempolna Kang Rasim. Pemirsa sadayana sakitu heula anu tiasa kapihatur janari ieu nya. Akina panginten amit mungkur heula bade saur heula nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.